Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Debleng ngareret ka Sandika. Nu direret seueur leutik bari ngajawab. Alah, kemikiran mun pihak urang dina kaunggulan ki. Lantaran Ki Warangkas kerjasama jeung pihak company nu aya di Batavia. Tangtu pihak maranehna moal cicingeun. Jeung kuleungitna pangaruh jeung kakawasaan Ki Warangkas. Jadi teu mustahil mun pihak company bakal ngalakukeun tindakan ka pihak urang. Anu kudu jadi bahan perhatian mah taktik adu domba anu bisa dilakukan ku pihak company. Jago jeung jawara ti kaum pribumi nu diadu dombakeunana. Memang benar eta nu caitakeun ku ilaing teh Surika euy. Da dewek nya di Batavia teh loba jago jeung jawara ti mana meuni. Bisa wae ku taktik adu domana. Jadi terus kanggep musuh ka urang. Tapi meungeus teu kudu waka di pikiran ti ayeuna. Ngeunaan masalah eta mah Surika euy. Di pikiran engke we mun pihak urang geus aya dina kaunggulan. Ayeuna mah urang Bandungan kumaha engke pungkasanna talung talingan tuh tingalikeun tu Surika euy. Si Warangkas jeung Nang Bule geus calengkat tangtung deui tuh perhatikeun tuh. Nu ngalobro museukeun diperhatianana ka tempat kumangsungna tarung tandingan. Katingali harita Ki Warangkas jeung Nang Bule geus calengkat nangtung. Ki Warangkas maju ti lengkah terus mancukeun tangtunganana. Netep sekeut Nang Bule bari nyarita. Belakok. Tanaga dewek geus pulih deui Nang Bule. Tarung tandingan bakal diteruskeun. Silaing kudu ngarti sia. Kangaranan tanaga dewek geus pulih deui. Mangka silaing sanajan ngagunakeun sakabeh kakuatan ilmu tetep moal mampu ngarubuhkeun dewek. Anu pugu masih laing bakal binasa ku leungeun dewek Nang Bule. Geus pok deui nya capek kawas kitu maneh teh Warangkas belakok. Bisa ngabinasakeun aing. Kekadeuleu kumaneh kepikeun ka ayeuna aing masih keneh buncelik anjir. Aing teh regrog-regrog deuleu ieu. Mun kitu aing geus ngagolel teu bisa dihudang kakarek aing bisa dibinasakeun kumaneh sia belakok. Tong omon-omon wae sia teh. Hasek teruskeun kalung Warangkas belakok. Ki Warangkas tetep boga keyakinan bakal mampu ngabinasakeun anu jadi lawan. Harita Ki Warangkas ngarobah cara tarungna. Lain ngajerat panjuna rajang tapi ngalengkah maju salengkah malah gerakanana semuaan balurat. Ningali kana eta kaayaan Nang Bule ngimbangan anu jadi lawan. Ngalengkah maju salengkah mapag anu jadi lawan.
tapak dampak suku Ki Warangkas jeung Nang Bule ngajadikeun taneuh garing nu ditincakna jadi direkok tapak dampak suku. Sanggeusna padeukeut harita Ki Warangkas nurungkeun sapasang dampal leungeunna anu meber muka ditujukeun ka lebah Nang Bule. Harita Nang Bule mapak sapasang dampal leungeun lawan ku sapasang dampal leungeunna. Ngajadikeun dua pasang dampal leungeun harita jadi paantar terus napal pageuh sapasang leungeun masing-masing jadi tingkeuter. Satelusna sakujur badan Ki Warangkas jeung Nang Bule ge jadi ngageleter. Tarung tandingan anu lumangsung mangrupa adu kakuatan tenaga lapisan tingkat tinggi. Dua pasang dampal leungeun jeung badan Ki Warangkas jeung Nang Bule pada tinggeleter. Dua pasang dampal suku anu keur tarung tandingan jadi nyareblok kana taneuh garing. Ki Buyut Debleng da puguh jago kolot anu geus asa ku pangalaman ningali tarung adu kakuatan tenaga lapisan tingkat tinggi seperti itu, dia terus ngomong lalaunan. Waduh, tarung ngabayakeun ieu mah ieu. Aduh kakuatan tenaga lapisan tingkat tinggi seperti itu lebih bahaya tibatan tarung kawas tadi. Mun tepikeun ka Nang Bule balangah saeutik perhatian jeung pikiranna kaganggu bakal ngabayakan keris kasalametan dirina. Dewek teu bisa mastikeun kakuatan tenaga lapisan saha anu leuwih unggul. Cilaka mun Nang Bule tepikeun ka teu mampu nimbangan teh ieu mah ayu manganti harita nagerakeun patekadanana terus nyarita. Muntah Nang Bule tepikeun ka elih jajaten sarta ajaling pati. Aduh mah tos nekadkeun dina hate pikeun ngadu jiwa ngawunan Ki Warangkas. Leuwih suka aja pati merengan anu jadi anak tibatan kudu nyaksian anu jadi anak kalungsar jadi banusan mah. Si Banteng Gulung ge harita milu mairan caritaan. Wah, ngandeng oge surua ngayu. Muning kengeh milu ajalan patian we maturan Nang Bulean. Asal we hatrina ngirupan ngoge ngarimudu nyaksian Nang Bulean ngadu jadi kobran mah. Ngarek maju ngadu jiwaan manganteng ngoge. Mukona mah ngitu tah ngayu singkep nganteng mah Ki Buyut Deblengan. Lain duaan teu kudu kaboga tekad saperti kitu ayu ante. Urang Bandungan heula we kajadian nu keur lumangsung. Dalah dewe ke sarua mun incuna sirawing tepikeun ka hanteuna. Dewe ke milih paeh marengan Nang Bule. Perhatikeun duanana, badanna jadi leuwih tarik ngageleterna. Unggul ilaing sing unggul Nang Bule sing unggul. Anu tarung tandingan ngadu kakuatan tenaga lapisan tingkat tinggi anu keur lumangsung beuki tambah tarik ngageleterna sapasang leungeun jeung badan masing-masing. Kajadian satulusna duanana tinggal robangun anu pada nahan kanyari. Wah, robos ya Nang Bule. Robos sama ni oge Warangkas balakok. Terkias. Bangkiung. Nang Bule jeung Ki Warangkas ngabarangkeun ka tukang munur ka tukang sababaraha lengkah. Bangkiung. Jaligdeug ranag. Nang Bule anu leuwih ti heula mancukeun tangtunganana. Dituturkeun ku Ki Warangkas anu sarua mancukeun di tangtunganana.
Kiwarangkas kagetan diwe sabab dina tarung adu kekuatan talaga lapisan tingkat tinggi ge nang boleh masih keneh mampu mimbangan. Bari ngahega kantu napasna harita Kiwarangkas ngupatina jero hatena. Alah. Benar-benar kenyataan anu teu bisa dipercaya. Alah. Tataret ayeuna aing ngalaman kejadian nu saperti kieu mah. Tarung geus lumangsung sababaraha jurus. Tapi sinang bule masih tetep bisa ngimbangan anu dilawan. Ningali kana kayaan saperti kieu mah aing geus waktuna kudu ngagunakeun sapinuhna kekuatan ilmu lintang panumaling jagat. Jeung ilmu pangenteng badan sapinuhna. Alah, asapira aku ku kekuatan ilmu lintang panumaling jagat anu sapinuhna. Sinang boleh masih keneh mampu ngimbanganana. Kiwarangkas akhirna nangsukeun sikapna pikeun ngagunakeun ilmu pangenteng badan jeung kekuatan ilmu lintang panumaling jagat sapinuhna. Sedengkeun nang boleh harita keur mikiran cara pikeun ngasupkeun panarajang curug katuhuna anu kudu bisa nembus kana bujalna Kiwarangkas mangrupa titik kalemahan anu jadi lawan. Bari merhatikeun nu lawan harita nang boleh tos nyarita. Hasok teruskeun deui tarungna sia blakok. Lamun masih keneh sanggup mah sia Warangkas blakok. Rek make cara naon deui tarungna sia heuh? Dilayanan ku aing mah lu jual gua beli sia plok. Masih keneh can ngabukti wae geuningan caitaan maneh teh sia blakok. Omon-omon we diheulakeun. Karep hayang ngabinasakeun aing. Tapi tepikeun ka ayeuna aing masih keneh buleger. Masih bisa nangtung jeung buncelik. Anu matak anu wawi silah botak katinggang halu. Wah, geus waktuna maneh eureun jadi rajana Jawara teh sia Warangkas blekok. Ieu mah saukun yang salakeun rahayat loba jeung anu teu boga daya sia Klot blekok. Lain malotot sia aing mah moal sieun dipolototan anjir. Rolotot. Rek diteruskeun moal tarungna sia Warangkas blekok. Ya. Blekok. Tarung geus lumangsung sababaraha jurus. Si lain masih keneh tetep mampu ngimbangan lawan. Tapi sakedeung geus si lain bakal kaget nang bule. Dewek masih keneh boga kekuatan simpenan deuleu sia anu bakal mampu ngabinasakeun si lain. Eueuh kitu na dewek anu geus dewasa dunya kajawaraan kudu eleh jajaten ke budak kamari sore sagoblok. Kalau aku mah oge dewek anu bakal unggul jangkar kehead. Ieu masih blekok. Reka kekuatan simpenan, reka kekuatan injeman keur aing moal sieun sia blekok. Geus loba carita aing buktikeun mun heueuh maneh bisa ngabinasakeun nu lawan mah sia. Aing hayang geura ngarasaan ngababatang jadi bugang sia teh. Urang ajar tadah sia kekuatan sapinuhna lintang panumaling jagat. Jorelat culung Kiwarangkas maju narajang. Nang boleh sanajan budak keneh tapi geus ngarti anu jelawan bakal ngagunakeun kekuatan panarajang sapinuhna. Nang boleh harita ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Dua badan ting jorelat deui teu beda ti kalangkang we. Sakapeung duana ting kalayang teu napakana lemah. Ilmu pangenteng Kiwarangkas jeung nang bule ukur beda salapis ipis. Nang bule anu lebih unggul.
Tematak aneh mundina hiji kasempatan harita nang bule bisa ngasupkeun panalajang leungeun katuhuna ngakidor kana dadalawan. Sok hipelat kalayang jelat panarajang leungeun katuhuna nang bule ngakidor dadalawan. Jelas sok hiuk cebrot jana aing gabelangan wawalang jalih. Kiwarangkas ngagero kaget bari nahan ka nyeri. Terus ngadaligdeug menur ka tukang. Dina kayan anu jadi lawan keur ngadaligdeug harita nang bule nyusul tepus ku panalajang susulan. Curug katuhuna rek nembus kana bujal anu jelawan. Parokaya Kiwarangkas jago kolot anu geus asa ku pangalaman dina kayan bari kaget harita ngagajeng luncar ka tukang jelas sarhiuk gerak plos. Kiwarangkas mancudna tangtungana di tempat anu kosong. Kiwarangkas kerung kageteun deui we ku panalajang nang bule anu ngarah kana lebah bujalna. Bari merhatikeun nu jelawan harita Kiwarangkas ngomong dina jero hatena, "Adam cadah. Alah, panajang sinang bule kalakang ngarah kana bujal aing. Aing jadi dengar ki kunaon sinang boleh bisa nyahokeun kana ti kelemahan aing. Ilmu pangenteng badan sinang boleh ukur beda salapis ipis jeung aing. Tapi manehna memang lebih punyul. Anu matak aing kabeunangan ku panalajangna. Curug katuhuna ngarah kana bujal aing. Kanyatan anu meh teu bisa dipercaya. Tetela sinang bule sanajan budak keneh tapi nyaho. Gimana kelemahan aing. Nyata lawan berat ya sinang bule teh. Aduh teh saangka si wabolak dia. Kiwarangkas jadi rada kapangaruhan ku perasaan sabil ingis eleh jajaten kunu jadi lawan. Tara tengirana mun tepikeun kadirbuhkeun ku nang bule. Nang bule neuceup seukeut kana jilawan balik terus nyarita. Maneh kalakah ngagajeng luncar ka tukang ngingkahan panajang aing geuningan euy, belakok. Kongko jago kolot maneh mah sia Warangkas belakok. Tapi ditalajang ku aing tepikeun ka Cibabalan cing kawas kitu geuningan. Ieu mah teu baleg si belakok mah. Ngarahna we jago kolot. Yah. Nang bule sajone nyarita harita ngarasa hanyelu. Sabab panalajana gagal teu kena kana sasaran. Kiwarangkas harita ngusir perasaan sabilna. Manehna tetep boga kayakinan bakal mampu ngabinasakeun nu jadi lawan. Yeah. Sok sia. Sok sia didinya Yesus sia. Cing baleg wes ya. Didinya cing baleg mah. Belakok saja bener si laing bisa ngasupkeun panajang ka dewek. Tapi kayan dewek masih keneh mancuna tangtungan. Hajina dewek tacan bisa dirubuhkeun ku si laing sia. Tarung tacan angge sada bule. Kalau aku mah oge lain. Si laing anu bakal binasa ku leungeun dewek. Aduh sakitu geus batuk sababaraha kali teh sia lain insaf. Geus asa. Urunan. Samodarna jeung aing mah. Awas leueuh ieu masih belakok. Geus pok deui we ngacape kawas kitu maneh mah Warangkas belakok. Hasok teruskeun sia tarungna mun heueuh hayang ngabinasakeun aing mah anjir. Moaseuneun ku paeh keur aing mah sia Warangkas belakok. Ade ku aing bakal dibuktikeun sia na bule modal sia.
Celung Kiwarangkas maju dina Rajang masih ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapinuna jeung kakuatan ilmu lintang panumbaling jagat sapinuna. Dina sajroning tarung harita nang boleh akhirna nangtukeun sikapna. Pikeun ngasupkeun Panarajang suruh katuhuna nembus kana bujalawan taya de cara kajaba ki kudu narima heula Panarajang nu jadi lawan. Kejadian saterusna harita Kiwarangkas jadi seuri dina jero hatena. Waktu sapasang leungeunna pilih genting ngahantem kana dada lawan. Jerasa hiuk degas, hiuk brodas. Samemeh badana kalorong mundur ka tukang harita nang boleh aya kasempatan pikeun ngasupkeun Panarajang curug katuhuna kana bujal nu jadi lawan. Gese waktu sababaraha detik tisanggeusna kabeunangan ku Panarajang lawan. Harita Panarajang curug katunang boleh geus sempat disingkahan nembus kana bujal lawan tapikeun ka dobros bujalna Kiwarangkas. Sat hiuk kobras geus Kiwarangkas ngagero panjang bali badana ngajengkang ka tukang terus rubuh ngabebengkang maling lemah. Sedengkeun nang boleh ngadaligdeug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Anu saterusna ngudupruk deku dina bibirna ngaleket ti anu hadeut keneh. Ningali nang boleh ngudupruk rekat rasake jeung sandi kating celat datang nyampeurkeun. Saterusna ngakondeng nang boleh ti ulah kenca jeung katuhu. Sedengkeun Kiwarangkas haita gulang-guling ngarasakeun ka nyeri bari sasamat ka indung anu jadi oge jeung anu jadi adina. Marah Bapak Hampura kesalahan nu geus dipilampah dina wakeun ka tukang. Aduh ampun. Rumah sageus ngakaya ka indung Bapak. Nyai adi akang hampura. Si Nyai tepikeun kabunuh diri lantaran kahormatan diri geus digadabah ku akang. Nyeri ampun. Kiwarangkas sapasang sukuna kakejetan sakedeung saterusna cicing pikeun salilana. Panonna mun jelik bibirna calangap. Sedengkeun nang boleh nu digondeng ku Rasanti jeung Sandika harita. Jadi terus ngalengerak teu inget di bumi alam lantaran nyandangan tatu di jero anu cukup parna. Alatan kabeunangan ku Panarajang sapasang leungeun anu dilawan. Dug-dug kuajelong si banteng ulung datang nyampeurkeun. Kitu deki buyut debleng. Pada kalageteun ningali nang bule teu inget di bumi alam. Sedengkeun para anggota barisan Warangkas Jaya sabagian pada kalabur ningali Kiwarangkas ajaring pati. Anggota barisan Dharma Yuda jeung sabagian anggota barisan Warangkas Jaya anu masih aya di tempatna harita tinggal ro Patemalan. Oh, Kiwarangkas ajal pati. Nyamati Kiwarangkas mati. Kiwarangkas kene jajatin gudang bule ayeuna aja binasa euy. Waduh, cilaka Kiwarangkas aja lipat euy. Sedengkeun si banteng ulung harita terus mangkunang bule dibawa asup ka jero imah anu saila ieu dicicingan ku Kiwarangkas. Barang asup ka jero imah geus teu kasampak aya sasaha. Da puguh Ki Hambaraka jeung Embah Rangkebong kitu deui manintin geus init ngaloloskeun diri. Harita nang bule dibawa asup ka salah sahiji kamar
Satosna digolerkeun dina ranjang kayu jati. Ayu manganti ngarangkulan nang bule bari ngumbar ka sedihna. Salempang ningali anu jadi anak keinget umi alam. Kasep, nang bule anak ibu. Iya ibu. Kena sadar nang. Hidup ulah ninggalkan ibu Kasep. Kumaha ya tuh ieu teh ibu Yud. Pun anak kalaka janten kieu kaya nana. Nang. Anak ibu sadar Kasep. Sing kuat nang. Hasok sadar Kasep. Ki Buyut debleng nalik lapas panjang betus ngomong lalaunan. Sabar tenang heula Ayu. Wajar munang boleh ayeuna teu sadarkeun diri. Atuh da panajang lawan bangun anu ngahaja teu disingkahan. Dak. Sadar hasok sadar, dak. Dewek teu mikeun dak euy. Mun ilaing tepikeun ka hanteuna, sadar sok sadar dak euy. Wah. Ngasok sandar dang bulean sandar. Ieu mangantengan. Nganu jadi langwan ki warangkasan ngeungeus bingsa dinungkulan. Napina kuneon nang bulean ngalaka kawaskian. Mukona manganteng henteu ringdo lamun nang bulan ceprikeun ka aku neon-neon. Sangdar geura sangdar nang bulean. Nang bule jadi pada ngagugulung. Sedengkeun Rasanti harita ngajakan heula manggali kaluar ti jero imah. Rek mangihan barisan Dharma Yuda jeung barisan Walangkas Jaya anu sabagian masih keneh aya di tempatna. Sedengkeun sabagian di imah geus kalabur nyelamatkeun diri. Sanggeusna aya di luar harita Rasanti jeung manggali mere arahan ka barisan Dharma Yuda. Ka para anggota barisan Dharma Yuda kuayana nang boleh unggul sadaki warangkas ajaling pati nganu hati pihak urang aya dina kaunggulan. Kuayana kitu ka sabagian anggota bisa marulang ti heula ka kampung kahuripan anu sabagian deui tetep aya di dieu. Kaayaan nang boleh anu teu sadarkeun diri butuh ku perhatian pikeun mulihkeun kasadaranna. Kumaha karti? Dak sani, Kartos, mun kartos pisan. Ngilingan kana kasauran dia kartos. Ya teu nuhun pami ngalalatos mah. Alah, menjadikan sudah jelas apa yang disaurkan sama Imas Rasanti dan juga sama Emang. Dengan demikian maka bisa mengatur diri masing-masing. Siapa yang akan pulang dulu ke kampung kahuripan dan siapa yang akan tetap di sini. Wow. Jaksani di Mangertos Banggali. Siap Banggali, tapi barisan Walangkas Jaya anu masih ada dia kumaha teh. Anggota barisan Dharma Yuda ngajawab patembalan. Geus beres kitu mah harita Rasanti jeung Banggali nyampeurkeun ka barisan Walangkas Jaya. Barang ningali Rasanti jeung Banggali anu datang nyampeurkeun.